hiburan teh nyata mangrupikeun mugakeun lawangka bunga nutupan lawangka susah. Hiburan sing jadi tontonan, tontonan sing jadi tontonan ulah dugi ka jadi tantangan. Daripada tontonan jadi tantangan mending keneh nyangan kelar nu aya tengan. Aya kelar tengan aya aduh can aya aja lain uing masuk inget kana lagu ieu teh nya kana lagu Rita Sugiarto nih. Kalau ada makanan di meja na panggung eueuh nanaon. Oh aya cenah teh kata. Saudara-saudari yang di kanan, yang di kiri, yang ke situ, yang kemari, yang duduk dan yang berdiri, yang bergabung dan yang sendiri, sebelum acara ini kita akhiri, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Cuau bin Mukti Rasa Stroberi. Lahir di bulan Januari, pendidikan SD Ciputri Taman Sapari, lanjut SMP PGRI, cita-cita ingin menjadi menteri, namun sayang dilodok meri. Tapi patut disyukuri karena hidup bisa mandiri, rukun suami istri, jauh daripada penyakit buduk dan disentri, serta sakit pinggang, stroke dan biri-biri. Baiklah, sebelumnya saya akan membawakan sebuah lagu yang berujung nyari, namun mohon maaf atas kesalahan yang tidak disadari. Maklum manusia tidak luput dari kelemahan dan lupa diri, maka dari itu I'm sorry. Yuk kita awali dengan lagu Lain Dulu Lain Kiwari, dimana lagu ini dulu telah dipopulerkan oleh Tegar si anak santri. Tah nyakinlah bari ngantosan ini dangdos bu lain guna naon kamari ge ini ieu mah nya usia teh 115 tahun mah ieu tanya tapi masih keneh katingali kuat, masih keneh katingali sehat gitu ini teh tah gitu. Matakan daripada diburu-buru ayeuna gajeng kana panggung mada kamari di Cisaat coba ari buru panon ari buru panon dipasang ari panon tinggalun tau lah kitu nya ya. Nah ieu teh urang teh kerjasama Basuki teh Bodoran ala Sunda Kiwari kerja bareng kita mana panerana ya teh dengan Mutiara Entertainment pimpinan Bapak Isep. Nah gitunya leres ya. Nah dengan dikemas oleh dua musisi. Doh, ieu teh Muski tanya Pak ngagen ya. Ketua musisi keyboard Sukabumi. Oke, ieu ti Parasi. Paguyuban Rampak Sukabumi. Oh, hebat-hebat. Tapi uing arek ngetes heula ieu sama meh kana lagunya ya. Lamun bisa diberi hadiah ku uing tah. Majarkeun ieu ketua Muski jeung ketua Parasi. Lamun heueuh bisa uing diberi hadiah. Lamun nepi ka teu bisa lapor si hadiahna ieu ternyata gitu. 50.000. Oh lumayan 50.000 lamun bisa ayeuna kieu tuturkeun naon anu diomongkeun ku uing, tuturkeun ku alat musik masing-masing. Tah ayeuna coba heula ku uing ku gendang ieu. Sok siap teh bener siap bisa diberi duit 50.000. Sok dengekeun gampang ditangke lamun kata bakarak dibikeun ku uing. Sok jam 4 bangkong muncak. Kemarin mirip-mirip kan lah. So, pincak. Prek gulingkeun. Cuman ini duk sare. Sama make ngahulang. Kumaha duk sarena teh? Oh, tuh kudu bisa tah, berarti lain. Can waktuna jadi ketua, can bisaeun keneh ieu. Can bisaeun keneh. Gagal. Cik kana tukang organ, coba ngadeng heula aya suara genang dina organ aya teh. Aya teh cepet heula. Tes heula aya teh suara organ. Eueuh lapor di pasakali gitu ieu. Aya. Eta. Sok tengan heula. Lamun eueuh lapor ke dieu. Oh neangan heula cenah daripada lapor duit tengan heula cenah. Lumayan 50.000 saya teh aya mana eueuh geus pesakan kuy aya coba sok
aja panel. Aduh, dasar daripada lapur tidak diteangan deh baru kadang teh. Sok siap. Yang penting mah asal mirip, yang penting bisa gitu. Sok siap. Nah, sok. Jam 4 bangkong luncak. Nah, tincak, tincak, tincak. Prek gulingkeun, prek gulingkeun. Deman ini dug sare. Pasti aku naik ngehor. Takol gitu sebaling sare di dinya sama. Papan dug. Gitu bos. Oke, orang tapi dug sare mereka goreng rasa. Wadah, danggas kita dicokot sama. Lamun tadi mah pas gitu mana dug gorere di dinya. Karena gitu. Aduh, lapor aja 50.000. Aduh. Oke, sok orang nyanyi heula ah. Minta tina A coba tina A minor. Dulu hurting euy. Tina F minor. Hanap ting. Tina C. Ah, kok mau luhur pisan geus kajian terjadi aya. Tina G minor. Nah. Tujhe dekha toh ye jana sanam biar roh tahe biwana sanam absaha sikaha jane Toriba hame mar jae tujhe dekha toh ye jana sanam. Asik Allah Indiaan mah ya. Berharoream kowe maneh sorangan buah tuku baharam hutan paling enak buah durian. Aku ini baru sadar bahwa aku mirip apegan. Buah tuku baharam hutan paling enak buah durian. Memang aku mirip apegan, pacarku ada 9. Buah tuku baharam hutan paling enak buah durian. Pacarku ada 9, semuanya orang hutan. Kira sana jadi pangkasna. Kira sana jadi pangkasna. Kowe maneh sorangan, urang mah da moal ngilu mumpung aya panas. Urang mah rek kowe pare, tapi kowe maneh sorangan. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditenang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku bahagia.
ulah pada yang maha kuasa memberi jalan untuk semua. Hidupku dulunya seorang pengen pulang malam selalu bawa uang recehan mengejar cita-cita paling mulia membantu keluarga di rumah. Sekolah dulu ku tak pakai celana terpaksa ku maling punya tetangga memang itu perbuatan sangat dosa daripada katampong manuknya. Susi ini ka warung ceti maksud narek beli roti kalah meuli tarasi. Susi ini ka warung ceti maksud narek beli roti kalah meuli tarasi. Susi teh tarasi atah ke ayah dika kempet dina jero calana rek dibikeun lamun datang salah kena dicoel jeung jengkol tangku merikan tangan sarkowi dagang cengek katabrak mobil pengek banget na menireh mawa hiris mawa lebet mawa tolong di talian tama tiris mawa jauh dicabang aya caian surga ditolak hatimu itulah hadis Nabi Muhammad kalau engkau durhaka padanya di akhirat mendapat siksa. Ame mawa bikang me dibawa ke kebon jahe agoler baringang kere. Ame mawa bikang me dibawa ke kebon jahe agoler baringang kere bangun arek di boncir saja mending calangap datut sirpak udah hitu kusir nampak sir tutupang pakusir hitu penumpang nampak bangkut ingin wa penumpang hitu angin umawa ingin wawatmu angin umawa berkuat bau kebagian bau na kabehnya arah ka Garut jalan Sumedang anu turut bisa udang gede teh ayo kalinya anu matak anu mawi sirah botak katingan awi nyeri dia lah aing pasti dah bunuh Allah geuning anu rono di kaleng muning cicing ngabrak-abrakan teh ngolong dak gini cicing geuning mah jadi kagak kuning kalah kaci haur kaci amis meli bubur pala laur nyabut ini setina jujur aya nangka ngora-ngora di pasek mah di pesoan aya randa ngora-ngora terpesek kobaleho geuleuh aing edit seri sari rana mah aku seru aing tukang genang di rana mah ribut rana ngora mah cing barudak bere tong di sini rajin pemain bere tong bere cing anu tuduh ke mana heula sok mana heula tukang naon tukang organ satuju ieu mah pemain barudak kayak gitu ya tukang organ beres sisiliran cenah gitunya dekeun ya beli ketan jeung bungkus koran tukang organ ciga setan tukang naon eta tukang naon tukang genang bener nah dikeun tukang genang ieu apa cebudak setia ieu mah beli rendang kapal labuan tukang genang ciga jurik jariah wes susah rendang awak kali kahayang ini kahayang budak sekeh ieu mah bener
Cileunyi meuli galeno anu nyanyi meuli Ciga Aliando diurut lain teu geunaheun sih teh ya dengekeun ari sisiniran mah eusi kumaha cangkang atuh ayahna dia mah na cangkangna kitu si lagi kos kitu ieu mah ari sisiniran mah ieu eusi mah kumaha cangkang lem beurit lem panci hayang irit kawin ka banci oh gitu dukuh toge salawean tunduh oge hayang ka pasar atau sambungkeun dasar gitu tunduh oge hayang pakaian oke itu saya maksudna teh alah tegar versi ngacapru ka mana teh mau beres bu lagu ieu mah nih ka irah ge hayo sisiran gitu